sok bah ngobrol siap. Dan rek dibobrol teh masalah usaha. Usaha abah naon we gitu, kahirupan abah pakumaha, kahirupan keur bubudakan lah ayeuna kudu kumaha sih gitu kan abah baheula. Tapi meureun keur arek diturut ku budak-budak ayeuna. Gitu sok. Mau ngejak ngobrol nah. Maksudna keur jadi bubudakan ayeuna teh maksudna haja keur ngaon teh ngalakonan keur bubudakan ayeuna gitu saperti kudu abah kumaha. Keur masa depan. Keur masa depanna gitu. Ayeuna tong secara contoh anu bakal jauhna seperti Didi. Seperti didinya. Arek misalkeun anak nete anu bakal ke Abah, iya abah itu abah deh sarua. Papada usaha. Nah, ari obrolan abah dimimiti teh abah mah teu menang ka hirupan anu matak senang lah bangga bangga teh ku kesesatan ngalaman kalio dagang suluh dan ngalatan teh dagangnya Zaman dagang tanu ngakut gitu tah dagang cau dagang puyem dagang pokona mah sakur anu kirang ngahasilkeun keur buat nafkah anak jeung anu jadi pamajikan ngarasa huapeun sakopeun babasana sabatok-batokkeun teh abah mah dikejar terus teu dipilihan tah ayeuna tepi ka ayeuna ieu tah dagang kana enye abah mah nanam anyeuna sok coba bah buka bah tingalikeun bah anyeuna sogan ke kan aya nu meuli di mana-mana. Mudah-mudahan we. Kamana bah? Kamana deui ribut-ribut deui. Datang jemputan. Kenalan pes. Nah, cenge buatan mana itu bah? Citohet. Nah, ini enya buatan Citohet guys, Jawa Barat, Sukabumi. Gurihnya guysnya. Gurih kemudian ku asak nama ieu teh di videokeun bari di dahar gitunya. Bener gak banget terus kumaha. Terus jika ayeuna teh meureun ayeuna teh keur masa pikun pikun mancana. Masa kolot lah ayeuna. Tah ayeuna teh bangunna teh moal perusahaan di teh wallahu tapi nah ai Allah mah teh kitu nya. Batin aya deui perusahaan teh salalian tingenye. Semangat terus. Ai abah mah semangat memang usaha mah arek hasil arek henteu arek senang arek ripuh penting mah kaduga. Gagar puh macul kuli macul tak ayeuna we geus kieu tara aya nu nitah ngan ayeuna mah jadi kerja dewekan cek peribahasa sosoranganan sorangan begitu ngajak batur lamun aya kemampuan mah saurang-urangeun bawa awewe kitu ngoret bawa lalaki macul ngagarpuh tak kitu ayeuna didanget-danget ayeuna ngan wallahu ai masa depan mah ngan jiga-jigana tahu nyata ai ngukur kana jiga mah henteu sacara bener ya mah jiga kitu bangunna dari geus ieu mah ngan kudu aya mah ngorek we ku sorangan dan ngulikeun mah aya nu eta da aya mah geus kieu tah kieu bah kumaha menurut abah ye mamatahan kabubudakan ayeuna kudu kumaha ceuk abah gitu ka budak-budak nu ayeuna anu sebagai penerus bangsa lah mencek bangsa teh abah ieu kudu kumaha tah bah abah mah dina hiji lalaki hiji awewe teh jadi bersatu secara urang jeung rumah tangga kieu nya dina hiji na teh kudu aya nu kuat boh awewe
jadi kasebut pabeasan bisa nengen bisa kumaha ngatur awewe lamun awewe ayeuna teu bisa urang lain arep nyalingkuhkeun penghasilan tapi pan keur masa depan teh urang-urang keneh pan bah ayeuna mah kumaha maksudna bubudakan ayeuna teh tah kudu kumaha gitu bah sok cara etanana bubudakan karak rumah tangga gitu ayeuna teh karak rumah tangga jalan 1 tahun pa 2 tahun teh tah kudu kumaha gitu urang teh gitu. Aya 8 teh 17 teh nyaeta lamun rarabi teh tadi ge lamun teu 3 taun arek aya naon kitu arek aya terbuka 7 tahun salapan 8 tahun